Nah, assalamualaikum. Punten Akang satajana di abdi ngaganggu kos Akang sakedap. Abdi di SMA Negeri Kerawang, nami abdi Pandu. Abdi di Pasihan Pancen bahasa Sunda di Piwarang ngawancara. Namun tiasa abdi bade ngajadikeun Akang narasumberna. Waalaikumsalam, nun biasa bisa. Hatur nuhun Akang, abdi di mimitian ngawancara. Hapunten sareng Akang saha ieu teh namina? Tegar. Tegar. Atas sabaraha lami Akang teh dagang minuman Aya ngadagang teh sekitar setahunan mah. satahunan. Sabaraha pikeun modal awal dagang minuman? Keur modal awal aya 50 ribuan. Kunaon Akang milih usaha dagang minuman katimbang sanesna? Kunaon minuman sabab lamun dagang minuman teh modalna saeutik tapi untungna loba gitu. Jadi dagang minuman wae. Naon bae suka dukana janten usaha dagang minuman? Suka dukana dukana heula nya, Ya. dukana heula. Jadi mimiti pas mimiti nyoba dagang gitu. Pertama pasti aya wae nu udah gagalna terus tapi kumaha carana keur gagal eta teh urang teh kudu diajar kumaha carana teh gagal deui gitu. Terus oge kadang aya nu teu laku. Lamun sukana alhamdulillah keur duit sorangan di imah bisa gitu menggantian. Alhamdulillah. Aya nu bade Akang carioskeun deui anu sanesna kanggo pamirsa. Kanggo tips. Anu keur dagang mah tisna intina mah ulah pantang menyerah kudu loba nyoba gitu. Oh. Hatur nuhun Akang kana waktosna punten diri abdi ngaganggu waktu Akang sareng diri aya kadapatan anu abdi nedah hapunten. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.